Assalamualaikum. Sampurasun nun. Para mitra sadaya, wilujeng patepang deui sareng Abah dina acara dongeng samemeh sare. Judul anu bade kapihatur, carita anu bade dipedar dina danget ayeuna nyaeta kucing jeung anjing. Mangga wilujeng ngadangukeun. Tun Kulan ieu bah ieu tun di dieu ade aya naon ka dieu tun dirasare ke bah sakedap bah mangga bah tapi utun hoyong dipangdongengkeun nya bahnya nya ayap ka dieu urang ngadongeng deui. Mangga bah sok atuh rek kawitan ngadongengna. Dongeng naon ayeuna bah? Ayeuna mah urang nyaritakeun eta we. Anjing jeung ucing bareto mah tun anjing jeung ucing teh nyobat pisan, sobat paling deket. Nah geuning bah ayeuna mah kucing jeung anjing teh sok parasea wae geuningan teu panggih nya pan aya asal usulna teh kitu. Baheula kucing jeung anjing teh dikukut ku hiji nakoda. Naon bah nakoda teh? Ai nakoda teh supir kapal laut disebutna nakoda. Gitu eta teh tun. Nah bah ngukut anjing jeung kucing di laut nya apaan atuh harita nakoda teh ngukut kucing jeung anjing gitu dikukut dina luhur. Ditundana teh pan di kapal di luhurna dina galadagna resep eta nakoda teh kana ucing jeung kana anjing gitu resep. Mohon mangga atuh bah kumaha dongengna utun bade ngopingkeun nya sok tapi ulah wakasare kawas nunggus kamari ge Abah teh aben we ngeceblek ari bareng geus dongeng anggeus ku Abah utun diguyah-guyah teh geus tibra. Nuhun bah tun masuk tuluh mawi resep di dongengan ku Abah teh karawas tuluh utun mah bobo itu bah nuhun atuh bah enggak utun bari biasa utun mah rek ngadaguan tuluh gitulah nya sok teh. Tah kieu tun kacatur eta nakoda teh ngukut kucing jeung anjing. Da resep kucing jeung anjing teh meuni layeut tara parasea.
barang gitu atuh. Da ucing mah karunyangan ieu teh ka ucing mah nakoda teh ucing mah da teu kahujanan sok kabulusan tiriseun nya eta nakoda teh bebenah mangnyeunkeun kanangna gitu, dipangnyieunkeun kanangna dialus-alus atuh. Ari anjing mah hari teh cicing di luar tukang ngajagana ucing gitu. Ucing di jero kandang di ngarinah aya di tempat sarena. Ari anjing mah di luar we. Tah ari ucing mah kunakoda teh ngayu dahareuna nage wah nu ngalareuna diistimewakeun laukna oge dipasak heula gitu nggak dibere nyatu teh. Ari anjing mah ke sarena di luar teh lamun dibere dahar ge panyesaan paling tulang gitu. Hiji waktu eta hujan gede anjing teh kehujanan maklum ngaranna ge di luhur kapal nagaladagna anjing katirisan. Ari ucing mah da puguh di ieuhan atuh di kandangan sarena tibra anjing mah manting we hayang ngiuhan teu bisa da puguh di luar katirisan gitu. Timbul weh dina pikirna eta anjing teh cenah kacida ieu di naon kitu pilih kasih boga dunungan teh. Ari ucing mah meni di ngarinah kitu. Ari aing cenah kieu ucing mah dahanna oge di ngeunah-ngeunah aing mah ku panyesaan nah kitu. Bae sok dititah wae ucing mah henteu gitu. Wah tidinya teh timbul ngiri ka ucing gitu. Rek teu ngiri kumaha da ucing mah tuh normal diistimewakeun. Tidinya teh anjing teh naon kitu ngerasa ngiri sirik manehna teh hiji waktu mah kandang ucing teh diacak-acak digegelan sirik ucing tidinya teh atuh ucing teh keuheuh deui barang kitu teh dicabok rame we gelut eta teh di harita mimitina ucing jeung anjing teh mimiti pasya tara akur teh ku ayana ngiri gitu anjing teh ka ucing. Matak lamun aya ucing nepi ka ayeuna ge anjing teu boleh diudag wae disegag. Anu ucing mah untungnya teh bisa naik, anjing mah teu bisa naik gitu. Sok perhatikeun ku utun geuningan anjing mah tara akur jeung ucing. Lamun aya ucing teh teu boleh wae disegag geuningan cabok ucing anjing gitu we. Di mana-mana ge aya istilahna. Lamun aya jelema oge anu teu akur teh budak dengan panggih jeung dulurna mun deukeut teh geuningan silih segag silih sentak dengan eta teh ibarat disebutna teh ibarat ucing jeung anjing nya kitu. Jadi teu bisa akur ucing jeung anjing mah gitu. Tadina teh kitu ngiri gitu. Atuh tidinya teh barang ucing teh diudag wae ku anjing teh disentak. Barang terakhir mah ucing teh diudag ku anjing lumpat ka luhur kana para
parana teh totos parantos weh tah gitu tun tuh da utun mah geningan babari pisan sarena karek abah can geus dongeng geus tibra geus kerek mohon paramita sadaya gitu kucing jeung anjing juga ka dieu wae mohon atuh abah nyuhkeun dihapunten kasadayana tina rupi-rupi kalepatan abah sareng kakirangan abah atuh abah hatur nuhun ka paramita nu parantos nyong cai waktosna kanggo ngadangukeun ieu dongeng. Mohon atuh abah bade pamit weh kasadayana. Assalamualaikum. Kamion.